Sanggeusna Kerajaan Pajajaran runtak di tahun 1579 kurang sekan pasukan Banten. Tatar ukur asup jadi wilayah kakawasaan Sumedang Larang. Kukituna salaku panerus Kerajaan Pajajaran Kerajaan Sumedang Larang narima panyerenan pusaka Kerajaan Pajajaran diantara nama kuta binokasi nu diserenkeun ku opat kandaga lantai kudu masar ti parentah Raja Pajajaran nu ditarima ku Prabu Gesan Ulun tahun 1580 sampai tahun 1608. Di pusar daya Sumedang Larang nyaeta Kutamaya. Sahiji wewengkon nu ayana belah kulonen Kuta Sumedang Kiwari. Kakawasaana nyaeta sakungna patilasan wilayah Kerajaan Pajajaran, kecuali Banten, Jayakarta jeung Cirebon. Dipati Ukur atawa Wangsanata nikah ka putri Adipati Ukur Agung nu ngabogaan ngaran Nyi Gedeng Ukur. Samaotna mitohana, Wangsanata ngagantikeun tempat Adipati Ukur Agung salaku pangawasa Tatar Ukur timbanganten. Di harita, Wangsanata leuwih dikawanoh ku ngaran Dipati Ukur. Di masa pamarentahan Dipati Ukur, legana wilayah Ukur salega leuwih ti sabagean wilayah di Jawa Kulon. Nu dieusi ku salapan daerah nu katelah ku sebutan Ukur Sasanga. Nyaeta Ukur Bandung, wilayah Banjaran jeung Cipejeh, Ukur Pasir Panjang, wilayah Majalaya jeung Tanjung Sari, Ukur Biru, wilayah Ujung Berung Wetan, Ukur Kuripan, wilayah Ujung Berung Kulon, Cimahi, jeung Raja Mandala, Ukur Curug Agung, wilayah Cihea, Ukur Aranon, wilayah Wanayasa, Ukur Sagara Herang, wilayah Pamanukan jeung Ciasem, Ukur Nagara Agung, wilayah Gandasoli, Adiarsa, Sumedangan, jeung Ukur Batulayang, wilayah Kopo, Rongga, jeung Cisondari. Kiwari Ukur Sasanga salega kota jeung Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang jeung Kabupaten Karawang. Nalika Kerajaan Sumedang Larang diparentah ku Arya Suryadiwangsa, anak terena Gesan Ulun ti Ratu Harisbaya, Sumedang Larang jadi daerah kakawasaan Kasultanan Mataram ti mimiti tahun 1620. Kulantaran Arya Suryadiwangsa nyerenkeun diri tanpa syarat ka Mataram ti mimiti harita Sumedang Larang dirobah ti karajaan jadi sahiji kabupaten nu diaranan Kabupaten Sumedang. Mataram ngajadikeun Priangan salaku daerah pertahanana di bagian kulon ti serangan pasukan Banten oge VOC nu ngawasa di Batavia. Kulantaran Mataram nu diparentah ku Sultan Agung tahun 1613 sampai tahun 1645, mumusuhan jeung VOC oge ngabogaan konflik jeung Kasultanan Banten. Pikeun ngawas wilayah Priangan, Sultan Agung ngangkat Arya Suryadiwangsa jadi Bupati Wedana, Bupati Kepala, di Priangan, tahun 1620 sampai tahun 1624, nu digelaran Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata, dikawanoh ku sebutan Rangga Gempoli. Tahun 1624 Sultan Agung marentahkeun Rangga Gempoli pikeun nalukeun Sampang, Madura. Ukituna, jabatan Bupati Wedana Priangan diwakilkeun ka adina Rangga Gempoli, nyaeta Pangeran Dipati Rangga Gede. Telila sanggeusna Pangeran Dipati Rangga Gede ngajabat salaku Bupati Wedana,
Sumedang diserang ku pasukan Banten. Kulantaran leuwih ti satengahna pasukan keur mangkat ke Sampang. Pangeran Dipati Rangga Gede teu bisa nahan serangan Banten. Akibatna, anjeunna narima sanksi politis ti Sultan Agung. Pangeran Dipati Rangga Gede ditahan di Mataram. Jabatan Bupati Wedana Priangan diserenkeun ka Dipati Ukur. Nu syaratna anjeunna kudu ngarebut Batavia ti kakawasaan VOC. Salila ngagantikeun Pangeran Rangga Gede 1627 Dipati Ukur nikah ka Nyi Ageng Alia atawa Nyi Gedeng Ukur salaku ahli waris Ukur. Wilayah nu aya dina kakawasaan Dipati Ukur nyaeta Sumedang Larang, Karawang, Pamanukan, Ciasem, Indramayu, Sumedang, Sukapura, Limbangan jeung Timbanganten. Ekspansi wilayah nu dilakukan ku Sultan Agung nyaeta nyerang Banten. Ngan pikeun nyerang Banten kahalangan ku kaayaan VOC di Batavia nu keur ngawangun benteng tatahanan. Kulantaran kitu Sultan Mataram marentahkeun Dipati Ukur nu geus diangkat ku Sultan Mataram salaku Bupati Wedana di Priangan kudu sanggup mantuan Sultan Mataram pikeun ngusir VOC ti Batavia. Pikeun nyerang VOC, Sultan Agung ngalakukeun sagala rupa persiapan. Kulantaran jalan jeung leuweung nu kudu diliwatan acan kacumponan saranana.